cek Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Allah alam bimaradi walakum lingat tetep karanjen kabeh manusia anak Adam fil ardi di bumi mustaqarrun nggon tetep yakni di dunia teh di bumi teh enggon tetep wa mataun jeung banda-banda jeung kesenangan-kesenangan silakeun sesenangan datang ka iraha ilahin tepikeun ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah geus urang kabehan teh janji Allah kabeh bakal ngabogaan tempat tetepna lahir di mana cicing di mana bakal datang ka waktuna iraha geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Urang lahir di mana imah-imah jeung saha tatanggaan jeung saha cicing di saha tatanggaan jeung saha datang ka waktuna urang sabaraha tahun umur teh geus aya ti dituna horenganan cek Gusti Allah walakum fil ardi tetep ka aranjeun kabeh wahai Adam Hawa berikut anak cucu anjeun mustaqarrun aya enggon tetep padumukan di bumi. Marane aya anu di benua Asia, nu di benua Amerika, nu di benua Australia, Eropa. Di jero benua Asia teh aya nu Asia Timur, Asia Barat, Asia Pasifik dan lain sebagainya. Urang kuari aya nu di belahan ASEAN, kebenaran urang teh nanangga jeung Malaysia. Di Indonesia na kebenaran urang mah di Banten na kebenaran macem-macem urang teh aya ngan ieu mayoritas Tangerang. Aya nu di Serang Pandeglang Rangkas Betung segala rupa ka ditu. Tidinya teh anu di Tangerang nage anu di Cepatan, anu di Kampung Melayu Teluk Naga Cikupa kabeh aya nu terindah Kecamatan Pasar Kemis. Mantep jasa tidinya. Padumukan masing-masing teh di Pasar Kemis ge aya anu di Kawaron, anu di Etek, anu di Kendal, masyaallah. Anu di kampung anu pangjore-jorena kampung-kampung pondok nu di Picung jeung sajabana. Jore ongkoh pondok tapi teu bisa ngaji. Pondok. Terus nu di Gelam, nu di Gembor kabeh horenganan geus aya dina Al-Qur'an walakum fil ardi mustaqar. Silahkeun wa mataun jeung banda-banda ente karesepna naon di dinya barang dahareun inuman ge sarua bae naon karesepna kitu keneh pakaian naon kasenengna wa mata. Aya anu resep somai, anu resep bala-bala, anu batagor. Aya anu resep baso mie jeung sajabana silahkeun matang. Maka pakaian ge aya nu tina uol nu kandal tina sepe nu kandal aya nu tina pamatek tek-trek jeung sajabana aya anu tina hero ente sipon jeung sajabana ieu urusan pakaian kitu keneh urusan sandang jeung panganna macem-macem ieu geus ditangtukeun ku Gusti Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata datang ka ira ilahi datang ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah. Zaid mah waktuna tengan seukur 20 tahun, Umar mah 30 tahun, Dadap mah 40 tahun, Waruk mah 50 tahun. Zaid, Umar, Bakar mah datang ka umur 70 tahun. Ieu mah Ki Khalid mah melencat saurang datang ka umur 150 tahun. Ilahi. Waktu nu geus ditangtukeun teu bisa mundur, teu bisa maju hin. Datang ka geus ditangtukeun waktu-waktuna. Huapan-huapan anu bakal datang ka sungut urang geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Inuman anu bakal datang ka bibir urang ka jero beuteung boh kopi, boh susu, boh es jeung sajabana geus aya tulisanana moal ngaleuwihan jeung moal ngurangan. Kitu keneh pamajikan urang anu bakal boga hiji daya datang ka paeh nu bakal boga dua nu bakal boga tilu salin ganti datang ka unggal pengkolan aya anak geus aya horengan nanti ditu datang ka iraha ieu mustaqarrun wa mataun ilahin datang ka wates waktu nu ditangtukeun ku Gusti Allah yakni ajal maut. Numantak cek Gusti Allah fiha tahyaun
wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Gola saur Gusti Allah piha di muka bumi ieu tah yauna anjeun harirup datang kawates waktu anu ditangtukeun ku aing. Di mana aya hirup aya kahirupan diatur ku Gusti Allah geus dicaritakeun tulisanana di Lauhil Mahfuz. Aya nu kahirupanana teh di bidang pemerintahan, ngelola masyarakat jeung nagara, politik ngaranna gede bohong. Politik malah mun teu ngabohong mah atuh moal boga duit nya mah. Jadi hasil jerih payah politik mah eta adalah gedebul. Gede bohong. Aya nu kahirupanna teh ti perekonomian. Perizinan kunyana terus bae, izin pabrik anu datang ke pabrik minuman ge terus bae diizin. Jangkepan di akhirat teh bakal ditanya, Zaid, kunaon maneh atuh nginum bir? Abdi nu bantak nginum bir pan aya di warung deket imah abdi. Saha nu boga warungna? Haji Arif. Kasih Haji Arif sial. Haji Arif kunaon maneh atuh dagang ieu dagang naon gara minuman lantaran loba nu mengkonsum sunat tapi dina mah deuk konsum ti abdi mah dagang teh nyadiakeun urang Korea, urang Thailand, urang Jepang, urang Amerika bule dan lain sebagainya. Ai kabelah dituna mah nu meulina saha bae bu ambalaya. Kunaon atuh maneh bisa dagang dirinya kok make izin dagang bebas-bebasan pan eta mah dilarang. Emang lurahan aya mana lurahna? Panggil lurahna. Lurahna engke dipanggil kunaon maneh teu peduli di dinya teh kapan aya nu dagang minuman. Dia nyahoeun urusan polsek ge polisi nyahoeun datang ka Mabes ge nyahoeun. Panggil polisi ti mimiti Kapolsek, Kapolres, Polda. Terus dipanggil kabeh ieu papan geus aya surat izin ti DPR pusat bahwa kami mengizinkan menjual barang haram untuk kebutuhan orang-orang bule di dinya teh. Saha aya nu ngizinkeunana? Kami musyawarah jeung setan rajim. Presiden lantaran si eta atuh cicing bae. Panggil kabehan. Nah, tinggal kiai dipanggil, kiai. Kan ngabeten atuh. Aya nu dikaluarkeun meureun urutan Adam. Nyaho henteu kiai di dinya aya warung bahwa di dinya jual minuman. Nyaho Gusti. Kok atuh ieu cicing bae. Abdi kurang kumaha unggal maulidan, unggal rajaban, unggal pangajian ngajek-jerek bae abdi nyaritakeun eta teh barang haram, keuna kadengieun lain ku masyarakat bae, keuna kadengieun ku cili lurah, ku cili camat, ku cili bupati, pan nyana anu boga kewenangan mah abdi mangan sakadar abdi. Pernah ngomong? Pernah. Saha saksina? Haji Mamun. Ayo panggil Haji Mamun. Ngabesan. Kiai bakal katanya itu tah didinya lah bakal aya persidangan anu dahsyat luar biasa di jero kahirupan teh. Gusti cak kiai teh datang ka ngabudah-budah abdi ngomong sabenerna mah araroplok jeung gararoblog kabeh Gusti. Ngan abdi doang nu oplot teu goblok mah. Sieun nyawanan cak malaikat. Kurang kumaha abdi ngomong, ja abdi geus ngomong bae kadenge ku balarea, lain bae ku aparat rakyat ngadenge kabeh, polisi ge jajahoeun. Atuh kahayang abdi mah hayang bareres badi nagara mantak naon dicabut surat izinna ulah aya pabrik. Tah lamun geus kos kitu kakarak mah cabut surat izinna ulah aya pabrik minuman ieu mah di Cangkareng, pabrik minuman sakitu ngujugirna. Di Bandung pabrik minuman luar biasa. Di luar nama Fanta, di luar nama Sprite, orang di jero nama segala vodka, segala John, segala macam-macam dan lain sebagainya, cak batur. Atuh aja yang memuji lain naon lain. Ieu malah mun dicabut mah Gusti tah abdi teh sebagai usulan ka Gusti ieu mah tuh ka yang abdi mah da cabut
kun teu dicabutna maka tarorol jeung garoblog mangga nyangakeun sadaya-daya tamah. Nah iyalah maksiat berkolektif keseluruhan ti mimiti RT datang ka luhur nu boga kewenangan kemudian henteu ngagunakeun kewenanganna. Kiai mangan sakadar ngomong doang geus cukup. Kiai mah unggal panggung mimbar ngomong haram haram haram. Kalau bisa mohon cabut cukup sakitu sebab teu boga kewenangan nu bakal dikerbekeun di neraka mah etalah ti mimiti RT datang ka presiden. Iya, ulah main-main. Masya Allah. Kumaha cenah kiai lamun RT na haji. Teu haji teu naon pokona mah haji na mardud. Neraka. Masya Allah. Ieu lah urang lamun urang nyaritakeun kos kitu eungap engke di akhirat. Ku hari mangeunah bae. Polisi datang ka pabrik sogok. Dewan asup ka pabrik sogok. Dan lain sebagainya kebutuhan sogok kerjasama lah di ditu. Nah di akhirat sih ya hayang geura kiamat bae hayang geura neuleuh. Emang kiai cenah bakal salamet aing mah salamet ka cenah kok kumaha teh. Boh sok mah ieu atuh lain aing bae ieu nu ngararaji ge salamet kabeh. Ulamin amin jasa ge DPR pan. Bisa. Aing geus sakadar ngabejaan doang. Iya keur carita fiha tahyaun di jero bumi maneh hirup. Ketika carita hirup aya kahirupan bergelut di bidang perpolitikan pengizinan aya kekuasaan dan lain sebagainya diantep ngantepna ieulah awas di jero kahirupan aya nu bidang perekonomian awas lantaran geus diatur ku Gusti Allah mulai muamalah jual beli pinjam meminjam dan lain sebagainya. Ieu nu riba, ieu nu henteu sing hade. Geus diatur ku agama sing hade, deposito eta riba, urang nenden di bank kemudian aya bungana eta riba, urang kredit ala nu kuari eta adalah riba, geus dibejakeun, ente deuk terus bae. Awas bergelut di jero kahirupan fiha tahyauna maneh di jero bumi harirup aya kahirupan sing hade geus diatur ku Gusti Allah. Berbagai kahirupan nu tani sing hade tanina, anu bisnis sing hade bisnisna, nu di politik sing hade politikna, anu dina budaya sing hade perbudayaanana geus diancam ku Gusti Allah. Hirup sia hade aya aturan aing. Wa fiha tamutuna di bumi maneh bakal kojot. Paeh sia datang ka waktuna. Sia hirup ongkang-ongkang ku hari jadi DPR utar atur dan lain sebagainya. Maneh hirup jadi pemerintah utar atur dan lain sebagainya. Aya nu teu dibejakeun ka rakyat disumput salindungkeun pedah. Maneh teh jadi penggede ngomong nama dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat ai podol sero. Iya siapa sia presiden mana nu teu paeh raja mana nu teu paeh menteri mana teu modar gubernur mana nu teu kojot bupati mana komo bupati bae paeh komo RT mah koit. Nabi Rasul ngalih, wali ngalih, ulama pupus, jawara modar. Bahasana sing ades ya. Si ades ya, ulah waduh jawara maot. Wah sopan amat ka jawara pinara kaun maot. Modar. Dengekeun ku ceuli sia jawara mah mon. Tuh aing mah toser doang. Sia nu neruskeun. Wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun di muka bumi lah maneh bakal dikaluarkeun engke dihudangkeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Ialah Adam jeung anak kutu maneh walakum fil ardi mustaqarrun aya tempat tinggal padumukan wa mata'un jeung berbagai kesenangan untuk menunjang hirup maneh sebab di dunia lah tahyauna maneh harirup datang ka wates waktu anu ditangtukeun wa fiha di dunia tamutuna paraeh maneh kuburanana aya anu di kuburan biasa aya di pakuburan luar biasa aya anu di jero beuteung lauk
aya anu jero beuteng buaya, aya anu macan gajah jeung sajabana, aya anu tet ku tsunami, aya anu ku angin dan lain sebagainya. Wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun, engke bakal dikaluarkeun deui, dihudangkeun deui engke ti kubur. Setelah tiupan kedua malaikat Israfil, hudang. Setelah hudang urang kabehan gigi brik, nu make sahelai-helai acan wakila, iyalah boeh nuku urang waktu dipake maut diwujudkeun deui ku Gusti Allah. Kabeh marake putih-putih. Ieu wa minha tukhrajun. Ti bumi lah ti taneuh lah dikaluarkeun deui maneh bil ba'si, dihudangkeun deui engke deuk dikamanakeun, deuk dikamahsyarkeun digiring, deuk dinaon, deuk dihisab, dipasangkeun mizan, timbangan nu sabelahna timbangan 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi, mun dipuateun ka timbangan eta masih keneh hayangeun keneh. Eta sabelah nu sabelah deui kitu keneh nu endek ditimbangna sagede si Juned leutik bakal diwujudkeun engke amal-amal urang. Lamun bagus berat nu belah katuhu, mun jore berat belah kenca. Ieulah nu bakal terjadi engke. Ulah lalawora urang kuari hirup dengan sakadar nungguan waktu hungkul ngaler ngidul ngetan ngulon nu mantak urang masaki. Alhamdulillah di saat hirup pikukna kehidupan manusia nu fluktuatif kuari urang masih keneh sempat ngadengikeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dengan harapan supaya terketuklah hati urang nganyahokeun sabenerna Allah teh sebagai pangeran, nganyahokeun hukum-hukum Allah. Ketika hukum dimodif, dibungkus supaya orang sadar, geuning tah mah hukum lelalaga. Ieu nu asli mah, ieulah kesadaran urang. Mangeranan ka Gusti Allah kesadaran, hukum-hukum ti Gusti Allah kesadaran. Al-Qur'an kitab samawi. Nuku urang kuari sabaraha persen ieu dilakukeunana, nuku urang kuari sabaraha persen ieu urang diamalkeunana, urang sadar sasadar-sadarna. Batur mah poe Minggu teh nu ka puncak, batur mah nu ka Bandung, batur mah anu ka Bali, batur mah anu ka Amerika, batur mah nu arulin lantaran boga duit. Ieu mah ku lantaran teu boga duit ngaji. Nu mantak bagusan nu teu boga duit nu sabenerna mah. Ja ieu ge mun boga duit mah wallahu a'lam. Nuhun urang dibere henteu boga. Mudah-mudahan diberi boga duit terus. Didoakeun teu boga duit embung. Boga duit pan kancolah. Urang ge sadar ieu teu boga duit teh daek ngaji. Pan urang sabarang sadar ku teu boga duit aing daek ngaji, mun boga duit bacaan puguh ieu. Tapi ketika urang ngadoa mudah-mudahan teu boga duit embung. Emang hese manusia mah. Nah iyalah Al-Quran geus ngajelaskeun dengan gamblang horenganan tiba heula nakos kitu. Kasimpulanana maksiat Kangjeng Nabi Adam di sorga teh horenganan mawa berkah. Lamun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat mah meureun eueuh cikupa. Mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat eueuh balaraja. Mun Kangjeng Nabi Adam teu maksiat bate aya benua anu 5. Ayana benua anu 5, ayana berbagai negara ieu teh ku gara-gara bapa urang baheula maksiat. Horenganan aya maksiat membawa barokah. Nah, ulah dikira maksiat teh teu mawa berkah jelema, keur teu maksiat mah ieu teu dibere panyakit teu, inget-inget ka Gusti Allah. Barang manehanana mawa nu ngora can dikawin, dibawa ku kendaraannya na haju tabrakan deuk bae ka rumah sakit. Didinya kakarak inget Gusti Allah kamari mah teu Allah-Allahan barang pengkor jadi Allah-Allahan. Berarti eta maksiat mau berkah ngaranna nu kos. Kuari mah geus teu bisa naik mobilnya lantaran suku katuhuna pengkor teu bisa ngajejek gas.
geus ku hari mah kelantas bae ngadeukeutan Kiai. Waalaikumsalam. Ka mana ngaji? Kunaon teu ngaji? Suku geus pengkor, berarti pengkor mau berkah. Ku urang mah teu kapikir. Aya nu susah mau berkah, aya nu maksiat mau berkah, aya anu sugih harta mau fitnah. Keur susah mah teh adur-aduran kitu barang serba aya brok dipantau brok di juru ngalayah di tengah imah hayang mobil naon sakumaha kosorum bae awak keur jag-jag waringkas gagah aya dinya ku batur disebut suku kepala suku dan lain sebagainya. Wah ancul-anculan hirup teh ancul-anculan mabok aya dinya judi aya dinya awewe hayang nu mana bae berarti kan eta kekayaan teh mawa cilaka eta kos kitu. Mata ku Gusti Allah cabut deui ku aing sia. Cabut ku aing harta sia, cabut ku aing gagagahan sia. Coba hayang nyaho. Ari mah daek ngaji Allah. Diajak ku babaturan, urang maksiat, tayang aing. Geus ngeunaheun kieu aing mah ngaji bae. Zikir bae geus ka Gusti Allah. Waduh, isukna disebut tad, ka mana tad? Sial beureun. Aing kakara gaji 2 kali geus disebut ustad. Mulai deh marudah deh gitulah manusia istiqomahkeun ka Gusti Allah sebab ieu fiha tahyauna maneh di dunia hari hirupna ngahirupeun Allah wa fiha tamutuna paeh dipaehkeun ku Allah wa minha tukhrajun dihudangkeun deui ka Gusti Allah. Ieulah kahirupan urang nu kuari.